Tah, kieu praktik di lapangan mah. Ayo pediutin teh euy poe ayeuna euy. Urang ieu euy geus pagawean, naon we lah, penting mah jadi duit. Macul ke naon ke lah, penting mah jadi duit. Geus nganggur euy geus 2 poe urang. Sarua per, urang ge keur nganggur, kudu ka saha nya euy ayeuna euy, nyangan gawe euy. Lain euy nya, deli batur mah ngalah duit, ciga nu babari geura euy. Padahal mah komo tah si Agus, cicing di imah tapi duitna loba. Kumaha eta carana nya euy? Teu ngarti urang mah. Lain per, maneh hayang anu instan atau anu natural ya? Lah, penting mah urang mah piduiteun we euy lah. Keur kieu mah ye. Dan awak aing nya asa ringsek euy. Penting tas siang bebek. Bebek di mana? Asal mana asa teu ngurus bebek mot. Biasa. Bisnis anyar. Milu atuh euy gabung boga bisnis anyar mah. Ke eta mah gampang. Ayeuna mah hayang ngopi heula euy. Aya tempat ngopi mah gratis, fasilitas komplit. Pokoknya mah tinggal diuk urang mah. Hayu atuh gaskan. Geus teu kuat awak ringsek. Hayang ngopi. Ayo tuh, ini teh geus teu kuat hayang ngopi mah. Oke, gaskan. Wis per ayeuna mah ning nikmati kopi we lah. Dige pagawean mah datang sorangan. Oke. Dan urang bingung euy. Boga mobil 3. Aik dijual nu Pajero hiji kasaha nya? Duh. Loba pisan euy di dinya mobilna. Nya. Penasaran urang mau bisnis naon? Milu atuh urang euy. Hayu. Kopi mana kopi? Aya tuh dihareup. Sehat. Sehat. Kopi ya mot. Gratis, fasilitas komplit, tinggal diuk. Tuh, tinggal di. Ngopi ya ngopi. Kop gratis. Nikmat. Gratis. Nikmat nama aku gratis. Jadi ya, kurang kebingung euy. Boga mobil 3. Hiji rek dijual Pajero. Kasahanya? Dan euy, batur mah keur hese ekonomi. Maneh mobil 3. Dijual hiji nu Pajero. Enggak euy. Bati ti mana mangemot euy eta mobil nepi ka 3 euy. Milu atuh gawe euy. Urang tah jeung Peri euy ngalanggur da urang gen. Cuci piring, sasapu, naon we mangemot lah. Bae si Peri mah dagang umang gen baeun asal asa ieu profit teh unggal bulanna lah. Gampang eta mah. Udah isa batang euy. Alright. Per mana ya kota teh euy? Aya 300 MBD tapi Hotspot euy teh
si karyawan ngahubungan ke orang ya. Angkot. Ngabaran 300 karyawan Anjir. yang ada di seluruh penjuru negeri. Siat loba kitu euy. Kalau orang pindah lah. Loba karyawan namanya. Bos dong. Bos. Kumaha di bos teh? Mobil Pajero aya, mobil tilu ngomongna. Ari kota masih kena nge-hotspot. Udut bentanya. Kumaha di? Lieur budak teh. Oke lah per, can cair duitna masih kena ditahan ya perusahaan. Geus lah ayeuna mah. Nu penting mah urang mah geus aya pagawean ya jeung si Ipal. Hayu tuh rek iraha siapna. Milu atuh urang ge. Ah, urang mah ku sama si Imot teh. Mot kumamot. Masih dan Oh, urang milu. hayu sin detik ayeuna genan kan aya aturanana. Naon aturan euy? Cuman gaji pertama 700.000 masih kena training. Nah, gaji anu kaduana 1,5 juta per bulan. Can bonus. Ayo atuh. Mana gua nih? Ayo tuh, ayo Ada uang tipnya deui. Oh, bener euy. Ieu cocoknya. Cocok lah geus ayo gaspot teh. Siap? Siap. Geus ayeuna mah teu heula ye, training heula nya. Heula ieu, ieu gawe naon di? Training ketemu lah we. Kitu hungkul mot. Depokeun heula. Capek euy aing ge euy. Warinya. Bari kitu. Bari gitu ngomong kan. Bari ari sih. Siap? Siap. Pokona mah leukeunan we. Dina sabulan teh 30 menit. Tunggal isuk meureun. Ulah pegat tunggal isuk. 30 menit. Tak engke we praktek deui mah langsung di sabulan. Maaf. Kumaha praktekna eta mah teh? Aya ke contohan. Ayolah ayeuna mah geus praktek di lapangan. Pokoknya lah. Contohan. Gaskan. Mana we? Ah. Tah, kieu praktek di lapangan mah. Dan eta si Emot dipikeun ka dipraktikkeun jadi perusahaan maling bebek. Parah ini mah. Welcome. Selamat datang di PT PMBI. PT Maling Bebek Indonesia. Kayak lah, kopona. Ya, mikrofon hijit ya, hijit lah bodol tuh dah. Dan awak nyeri kieu euy. Iya aceng kan masih teu asup Kumaha mah asup meureunun. asup
sok balikan dia tuh. Asa ringsek awak aing euy. Aya orang tempat ngopi kalem, fasilitasnya komplit. Pokoknya mah tinggal diuk orang mah. Balikan nih, gratisannya. Kek. Tarik teuing euy. Dan urang teh bingung euy. Rek jual mobil tilu anu Pajero kasahanya kira-kira euy. Itu mobil apa? Jual mobil tilu. Hah? Pajero tilu. Jual hiji. Heeh. Kasahanya. Kelakatan. Aing keur nginget-nginget lirik anjing jeung ieu ada leumpang yo. Dan Kira ngawan kalau kayak nyomong action deui aing ge. Keur nyokot jeda kalau keburu disusul action deui. oh patah ya. Tadi dia. Dia tahu kan di mana tadi. Geus aya nama training heula ya. Tingalikeun ya. Aduh, aing teu kuat. Ayu sim detik ayeuna genan. Dan eta si emot nepikeun ka di naon? Oh, di kelatan. Dijen perusahaan. Oh, siap. Ampun atan.